Si Akang loba duit seri wae sih. Ada gumiranya beda. Gumira terus-terusan aing mah. Celok Kang gumira saeutik. Ari Adi. Ai kabungah jeung kabagjaan mah teu bisa diukur ku lobana harta, lobana duit. Tuh, saya bejaan saya hafaleun ya. Anu penting urang bersih hate. Anu penting urang ikhlas jeung ridho dina mangsa ayeuna ngajalankeun pancen ngajaga leuweung tugas kuridona ku ikhlasna urang ngajalankeun pancen turta boga maksud jeung tujuan anu tangtu pikeun ngalestarikeun alam keur kahirupan urang sararea di alam dunya kesejahteraan katanya. Jadi ibadah keneh nya Kang urang ngalestarikeun alam deh ibadah. Kapan eta mah ibadah mah kudu daek salat, zakat, puasa, munggah haji. Eta mah rukuna. Eta teh rukun Islam. Oh kitu nya Kang. Heeh. Ai ibadah dina enggoning urang ngalestarikeun alam Tingali akibat. Yo. akibat kumaha? Akibat. Kieu urang ngadongeng kiranya. Gara-gara Cong we ngaresep kana dongeng. dongeng naon resep teh? Dongengeng. Kieu. Lamun ieu gunung nepi ka gunul. Lamun ieu gunung nepi ka lenang. Akibat anu bakal datang tingali. Tadi dieu urang kudu nganjang ka poe pageto teh. Nu matak dina katerangan ditetelakeun urang teh kudu bisa maot saacana mati. Tuh. Eusina kudu nganjang ka poe pageto. Jadi urang teh kudu nyawang ka anu bakal datang. Nyoreang gitu. Tuh. Heeh sumuhun. Ulah dibabad atuh sumuhun. Remoy wae nya diteteh. Heeh sumuhun dawuh. Tah akibatna gunung-gunul teh lamun datang hujan eta cai moal kaserep ku akar-akar temahna taneuh nu di gunung bakal kasurud. Bakal kabawa ku cileuncang kana solokan-solokan jadi deet, banjir jadina. Saha nu rugi? Bapak tani. Tuh. Sawahna teu kapelakan alatan banjir. Hiji tah. Hiji, kaduana tempo. Dekumaha nasib masyarakat anu aya disalabakeun urang lamun ieu gunung nepi ka gunul. Tuh. Jeung rek kumaha nasib anak incu urang ke lamun ieu gunung nepi ka gunul. Bahayaeun pisan teman-teman. Karunya nya Kang, Karunya. nu matak dina lebah dieukeun bae ku batur teu kaciri ge urang ngajaga leuweung. Anu penting ayeuna mah itu tanah anu rada lowong urang eusian deui, urang pelakan ku pepelakan anu baris mangpangat. Tong ngarah ka puji. Urang pelakan lam toroguk. Ieu Kang, lam taragung. Tapi Kang eta loba nu pararae lam taragung je. Teuing tah. Naon obatna can hubungan akang jeung kasehatan. Untuk menaungi Kasehatan kai. Heueuh nya Kang, kumaha pan Kang urang mah aya di leuweung kapan kumaha jauh pergaulan pan urang teh kudu gawe. jauh ka kota main. Jauh ka kota. Keun bae ieu geunah keneh di dieu. Jeung tibatan urang hirup di kota, hirup tukang nganiaya ka sasama. Barinya cidra mending hirup aya di leuweung luang liwung bari diharudum sarung paribasana sanajan bari uduh daun kawung tapi salilana urang ulah naon ulah tuna eling ka Nu Maha Agung. Ulah petot eling. Heeh, anu Maha Agung teh naon? Ari maneh. Teu nyahoeun. Nu Maha Agung teh nu boga urang. Kang ari urang aya nu boga. Aya. Sahana?
nyaeta pangeran pangeran urang teh saha Allah kakasihna urang mana teh itu nu kagungan urang nu kagungan bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina eta teh jadi Allah kakasihna nya Kang nya osok tuang tara datu lapareun akang mah da teu hayang boga pangeran sok tuang osok ngaleueut tara da teu hanaangeun Kang ari pangeran urang Allah ngaranna osok kulem tara da teu tunduheun akang mah da teu hayang boga pangeran nyatana Allah kakasihna osok kulem margi bahaya urang keur ngadoa pangeranana keur kulem moal ditarima rugi meureun pangeran mah sanajan saluk tara ieu nunutan sabab naon lamun ieu Allah sok nunutan dunya peupeusi nah kumaha kitu pecakane maneh ayeuna nya ke gelas dina luhur batu bari nunutan grepek pasti eta gelas teh nya bakara gerag karena batu jadi pupus tah dunya oge kitu lamun pangeran nunutan saluk bahaya dunya pupus horna dunya teh dicekel ku Allah dicekel sagede kumaha leungeunna nya ari Allah Kang beda deui jeung urang da itu mah kakasina ge nyaeta dat laisa kamislihi syai'un moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontohan ka mantenna saperkara oge ulah disarwakeun jeung urang nyekelna pangeran teh tapi kumaha pan kudu kaharti meureun satiap-tiap dicekel meureun aya leungeunnan Allah aya leungeunnan Allah teh eueuh leungeunnan ngan Allah kagungan leungeun Allah kagungan leungeun nya nu kumaha leungeun Allah eta nu dipake ku maneh pake ngahuap teh anu dipake ngahuap ku maneh teh nu saha kitu hor jadi ieu leungeun teh nu Allah kagungan Allah pek diragunakeun ku maneh keur bekal ibadah ka mantenna hor lain aya tadi soal dunya dicekel ku Allah teh ku leungeunna lain tapi ieu dunya dicepengna teh ku kudrat jeung iradatna ku kersa jeung pangawasana oh kitu nya Kang ngarti teu heueuh saeutik yang cingpo Kang ieu ari Allah teh sabaraha hiji apaan dina katerangan ditetelakeun Ahad oh nya apaan hiji cenah eueuh dua eueuh tilu ngan sahiji-hijina jadi urang ibadah ka pangeran teh kudu kumaha kudu nu iya kudu nu yakin eta kudu anu baris manfaat keur ka urang sararea da pamohalan urang ibadah ka pangeran teu manfaat da manfaat nu matak perlu ibadah oh nya Kang nah teu naon urang bangsa buta ngaji kitu ih teu naon kudu malahan mah supaya jelema eraeun piraku cenah meureun ai buta balener ai jelema saralah badieu ya Mang I abeh eraeun nya buta teh naon urang jelema goreng patut ih kapan menteuna pangeran ka jelema mah teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kabersihan ati bersih ati maneh bagja hirup oh nya Kang aya keneh tanyakeun naon Kang naon ari cenah anu paeh nya tong ditahlilan tong nanaonan tahlilan nu paeh hari-harinya teu ari-ari dan nu paeh mah lain urusan urang tapi urusan urang
nu paeh mah lain urusan urang tapi urusan urang tong ditahlilan tong ditahlilan ngan maneh nu hirup kudu tahlil hor na jadi liur Cing 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 cing. apa maneh nu sok parasea wae jelema henteu nu lalieur Gini. mode maneh heueuh Kang ceuk saurang nu paeh kudu ditahlilan ceuk saurang kudu nu mana nu bener mah nu teu pasea anu aman anu tentrem hor jadi tong nahlilan nu paeh ulah lamun maneh nu hirup kudu tahlil sabab ai tahlil teh ngucapkeun la ilaha illallah lamun maneh teu la ilaha illallah nganung harti teu bertuhan Ayo. heuh atuh perlu we urang ngadoa ka nu paeh ngadoa kumaha muga-muga we Gusti ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna ka saha ngadoa teh ka pangeran eta doa dikasahakeun ka nu paeh dan nu paeh mah moal narima doa dan nu paeh mah pan kumaha urang Urusan. ka pangeran atuh doa kumaha lamun pangeran ngajawab kumaha geura sok ngadoa deui muga-muga we ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna kumaha lamun pangeran ngajawab kumaha ngajawabna entong borok dina iman Islamna dina henteu nage dan nu aing dicokot ku aing da aing nyadiakeun tempat teh dua dai pangeran mah moal beunang disogok ku doa Allah. nu matak hukum pangeran jeung hukum dunya ulah disaruakeun sabab tibalik ieu dunya teh eunteungna akhirat eunteungna akhirat dunya teh enceungna akhirat nya nu matak kade tibalik kumaha pecakannya ku maneh ngeunteung Kira-kira tah. grapek maneh ngeunteung leungeun kenca jadi katuhu grapek ka tempona leungeun katuhu jadi kenca heueuh ya Kang tah nu matak nih lebah dieu kade maneh teh ulah kabobodo teh nya kasamaran tingali ulah kabita ku barang jiga jeung beja tapi kudu yakin nya Iya, ulah nu lagi. Ya. Kan. aya teh soal nu tahlil tadi soal ngadoa kumaha jadi urang teh ngadoa teh moal ditarima mun kitu mah moal ada doa na oge kagunganana doana maneh ge nu ngadoana kagunganana atuh lamun kitu mah tong ngadoa Kang wudu kumaha sia Kang teh lieur apa nu parasea henteu nu lieur samet kitu pangartianana hor ngadoa moal ditarima ari teu ngadoa pan kudu kumaha itu sia Kang teh atuh ulah salah sok Iya, tuh. doa maneh kudu ngadoa nya keur maneh kumaha ih hayang karasa nya pek ngadoa na balikeun penting na ngadoa teh balikeun kumaha eta nu paeh teh doakeun cilaka Salahkeun gini. sebakeun lain ngadoa muga-muga we ieu nu maot teh tong ditarima iman Islamna teh malahan cing digebruskeun ka neraka jahanam naha nu paeh nu bakal ngambek teh atawa kulawargana nu hirup jo gebro meureun cukang irung maneh aya nu nakol nya jadi ngadoa teh keur maneh abe salamet Tuh. coba lamun maneh ngadoa nu tadi muga-muga we cing ditampi iman Islamna meureun kulawarga nu paeh teh ngeunaheun ngeunah kana hatena jo kurunyung ngeci kopi pan teu hese rejeki nya Kang nah eta ieu nu mata kade maneh bisi parasea tina soal agama geura denge ku maneh kurunyungna agama ka alam dunya lain keur alat pasea tapi keur ngamankeun nu pasea Eta. gubragna agama ka alam dunya lain keur alat debat tapi keur ngamankeun nu darebat ngarti nya Ini karek kapikir eta Kep. atuh naha ari agama datang tiba heula ari pasea meuni mineng getreng meuni eueuh eureuna
agama datang tiba heula kajahatan beuki loba nu korupsi beuki meuweuh. Nah ieu teh lain salah agama tapi salah jelema. Tuh. Nu matak pangna agama dikajelemakeun. Sabab jahatna jelema mah leuwih ti sato. Mata. Nah jahat jelema leuwih ti sato. Leuwih jelema mah leuwih ti sato. Nya. Kumaha margina? Pecakan we. Grapek doma maling sampe daunna wungkul tapi jelema mah jeung beutina tah leuwihna teh nya. Pagerna dikakat. Heueuh nya. Kadang-kadang pagerna dikakat. Geus aya hiji kajadian doma atawa anjing atawa ucing nyoke janela batur maling TV jeung radio nu bogana dipaehan. Acan tapi jelema mah aya nah ieu. Jadi contoh kan eta. Jadi jahatna jelema mah leuwih ti sato nu matak agama dikajelemakeun oge. Benerna oge jelema mah leuwih ti sato nu matak sampurna. Asyik si Akang bisa euy dakwah euy. Nya. Hebat euy boga lanceuk nya aing duh. Aya kemajuan teh. Aya kemajuan. Kang aya keneh tanyakeun neun. Naon? Boga udud teu? Ih si kasebelan. Sok jero. Muni ngagubrag aing mikiran hakikat digubragkeun ka saneat. Ah, murang pisan. Ari nya mah iman takwa ka pangeran ulah kabobodo ku udud atuh. Ulah katipu. Da kadenge. Kang, ieu. Tuluikeun sok ah. Nya, keun bae urang ngadalil atawa urang naon nyaritakeun bener di leuweung. Ai bener mah di mana wae, da keur di mana wae, keur saha bae, keur kumaha bae, prak maneh kudu bener. Di mana-mana eling dinya aya gitu. Heh? Heueuh nya Kang. Kudu bener di mana-mana wae. Di mana oge keur kumaha keur kumaha oge. Eling maneh. Tong boro hingga keur ngajaga leuweung model kieu. Maneh sapertina resep gapleh kudu eling maneh ka pangeran. Kumaha kitu? Baca kapan manusia teh diwajibkeun tapakur, tadakur jeung tasyakur. Kumaha? Heuh kitu. Gapleh lamun di pikiran mah dibulak-balik. Urang mah ulang cokot hikmahna we. Contona ye nyiruan. Eta teh nyiruan teh sok gegeleberan neangan seseungitan keur pibahaneun madu. Kana kembang sok nyeusup. Entong boro hingga nyeusup kana kembang dalah kana kolomeran eta nyiruan teh sok nyeusup. Berarti dina kolomeran oge aya hakaneun anu hade. Tah dina gapleh oge kumaneh teh sokot anu hadena. Masina gapleh teh kareta. Pan haram main teh, main haram so teh. Lamun maneh gapleh ukur resep bari jeung teu duitan mah. Hiburan. Bari jeung di pikiran tur tak mawa kana jalan kaimanan jeung katakwaan teu naon. Duh. Contona kumaha? Contona wae ayeuna gubrag balak genep. Lain nganung harti balak genep rukun iman lain kade bisi salah harti. Ngan eta genep, lamun mangih nu genep eta teh itung-itung ngabejaan urang teh cing inget rukun iman teh aya genep. Iman ka Allah jeung iman ka malaikat, iman kana kitab-kitabna, iman ka rasul-rasulna jeung iman tek-tek bengek cekuhan teh kaitu anu genep perkara teh. Jeung di poe akhir segala pan teh. Tuh. Wa jeung iman kana poe akhir sagala kapan dirinya ge. Dah, supaya eling urang kana rukun iman. Ulah dipopohokeun. Tuluy pigawe catet dina ati sanur pai. Anu bari gitu. Kitu i. Gubrag balak genep tanya rukun. Gubrag balak genep nyaeta rukun iman. Gubrag balak 5. Gubrag balak 5 urang cing inget yen rukun Islam teh aya 5. Hiji na rukun Islam hiji panganten lalaki luap. Manya jigi kana rungkun kawin. Ai heueuh sorry meuni poho. Ai rukun Islam teh aya 5 hiji katuhanan nu Maha Esa. Pancasila eta mah. Ai heueuh poho rukun Islam teh aya 5
hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalana Ayo. nya gubrak teh balak 4 urang cing inget yen bakal manusia teh tina 4 ning aci hiji aci ning seuneu 2 aci ning angin 3 aci ning cai 4 aci ning bumi ari cahayana ge aya 4 hiji beureum koneng bodas sideung ari nafsuna ge aya 4 naon amarah loa masyawiyah jeung muat maina ya eta nepi kana wujud jadi 4 nya eta dat sifat asma jeung af'al ari dat eta wujud ari sifat eta rupa ari af'al pagawean ari asma eta ngaran nah cing inget tah lamun gubrak balak 4 teh lain balak 4 anu bieu lain ngan eta maneh itung-itung di ronda hate Ngoboran. ku gapleh gubrak teh balak 3 naon dah balak 3 nya eta urang tekad ucap jeung lampah kudu bener kudu saluyu gubrak teh balak 2 naon dah balak 2 nya eta cing inget gara pilih mana hade mana goreng Tuh. sabab ieu di dunya ge 2 papasangan kulon wetan kidu kaler beurang penting lodong hiji poek caang salah bener awewe jeung lalaki Aduh. nah gubrak teh balak hiji naon eueuh deui semahkeun angin Gusti mung sahiji gubrak teh balak kosong da tadi ge urang teh asal eueuh jadi aya tina aya eueuh deui nah gubrak teh balak kutak dek dihakan digoreng ku aing Balakutak mah i. tah kitu i cing inget teh i nya urang oge kieu teh ngajaga di leuweung teh sasat urang teh ibadah keneh keur ngalestarikeun alam urang teh hiji atuh turut nyatana kana parentah pangeran syariatna urang turut kana parentah naon atasan urang Taat teh ya. naon sababna da eueuh hiji pamarentah anu teu nyaah ka rakyatna lain eta Kang sok aya nu mengpar tina hukum aparatur negara eta mah lain pamarentah tapi oknumna Tuh. oknumna nya oh jadi oknum nu kitu teh nya Kang nya contohna bae pan aya nu nuaran tangkakai di leuweung ngalasuluh pan nepi ka diburak barik pan dibawa ka desa di Teungelan bari jeung manehna mah ngalasuluh keur sapoeun 2 poeun keur nyangu ditanggung nage pan ku tak-tak paling kabawa ge 50 kilo aya kitu geuning aya nu leuwih ti eta naon sakali maling suluh ti leuweung 300 kubik ditanggungna ku truk nu kitu teh rakyat leutik ye ceuk akang oge eta mah oknum Penyakit teh anu teu tanggung jawab teh nu matak kade cing hati-hati yang untung tina enteng. yang untung tina enteng nu matak dina lebah dieu kade ulah boga rasa bukahaan anu penting ayeuna mah hayu urang ngajaga kalebak ieu urang ngontrol ieu leuweung adik mangga